Ah, sakieu Pak Haji, ongko beunghar Pak Haji teh. Ai Pak Haji aya teh nya di imahnya ai ngajual emas, kamari mah ditolak emas teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Pak aya di bumi teh. Assalamualaikum. Mana nya? Ciulang cobaan ketrok. Assalamualaikum. Pak. Pak Haji. Hello. Assalamualaikum. Salam. Nona? Naon deui? Abi teh bade ngica emas deui. Mas naon kada Mas Jawa deui? Di dieu. Heeh, sok itu. Mas naon deui Neng? Kade ulah Mas Jawa deui. Ah, berat-berat di bawa ka dieu. Iya mah Mas beneran Pak Haji moal nipu deui atuh piraku atuh abi ngajual anu abal-abal mah teu Pak Haji ieu mah beneran Mas. Sok atuh ningali Masna. Mana Masna sambil ningali ka dieu? Sok mana Masna? Aya ya Mas. Tah, aya emas sendok terbuat dari emas tuh. Tah, emas teh ieu tingali aya opatnya. Tingali. Ieu asli Mas. Asli ya teh Pak Haji emas tah. Oh, nu kieu Masna Neng cik heula nya disamikeun heula. Tah Neng, teguannya. Ah Neng, Pak Haji loba nu kieu mah. Jeung naon nu kieu mah? Ieu mah hadiah. Emas ini enggak ada iya jeung gelis-gelis teh kumaha di? Oh, geningan sarua. Tapi dah emang ieu teh emas Pak Haji. Bae atuh sok jual we atuh tah. Bung teh naon nu kieu di imah ge loba tuh aya dua losina jeung bawa Neng bawa. Terus segala dijualan kunaon teh dibere duit ku indung di dinya. Terus bawa balik. Atuh Pak Haji bae we atuh beuli lah nu abi butuh ye erek mayar Shopee letter nih, erek mayar pay letter. Jatuh tempo ayeuna nukeun lah bebeja ka kolot, lah bebeja. Kudu pangjualkeun lah, pembelikeun. Teh Neng daripada dijualan geus jig. Tah jeung meuli es, geus mulang. Mau lihat arah di Pak Haji mah loba di imah ge jeung naon nu kitu geus jig mulang. Tah ieu teh Pak Haji jig duitna jig jeung meuli es Neng. Ah, sakieu Pak Haji, ongko beunghar Pak Haji teh. Nah, hamere sakieu. Anggo setelah ngajual ka batur. Budak teh ongkoh nyebut beunghar tapi duit 1000 ge dibawa kenehnya. Lieur budak teh.